Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanohkeun wastapun Cynthia Rahmawinalda ti kelompok hiji anu anggotana Nur Aida, Fitri Yohaini jeung Raka Pajarullah. Di video ieu abdi sareng reng-rengan bari semedarkeun materi harti jeung kekecapan atawa makna dan kosakata. Lajeng kana materi anu kahiji, harti atawa makna nyaeta hubungan atawa lambang sora jeung acuana. Makna mangrupakeun bentuk responsi tina stimulus anu dicangking dina komunikasi saluyu jeung asosiasi atawa hasil diajar. Di dieu aya warna harti. Harti denotatif jeung konotatif. Contoh kalimatna, nu kahiji manehna neuteup bentang, anu kadua Mang Ade metik kembang. Kecap bentang jeung kembang dina kalimah ieu mibanda harti saujratna. Maksudna henteu ngandung pikiran jeung rarasaan sejen di luar harti kembang jeung bentang anu sabenerna. Anu kitu disebutna harti denotatif. Di dieu aya contoh kalimat anu kahiji manehna teh bentang lapang Persib. Anu kadua kagelisana jadi kembang carita barudak ngora di Wanayasa. Kecap-kecap bentang dina bentang lapang jeung kembang dina kembang carita dina kalimah eta mibanda harti inceman. Maksudna ngahudang rarasaan jeung pikiran sejen di luar harti anu sabenerna. Kecap bentang lapang ngandung harti pangpunjulna di lapangan. Arti kecap kembang carita ngandung harti jadi kacapangan. Harti kecap anu samodel kitu disebutna harti konotatif. Di dieu aya harti leksikal jeung gramatikal. Harti leksikal nyaeta katerangan sahinasna ngeunaan hiji kecap saperti katerangan kecap entri dina kamus. Nu matak harti leksikal sok disebut harti kamus. Contohna nu kahiji di dieu aya angeun. Angeun teh pasakan anu rea caina. Contohna Kang Dadan dahar jeung angeun poloy. Anu kadua diuk. Nempatkeun awak ku bujur bari sila emok nyanghujar jeung sajabana. Contoh kalimatna Pajojo diuk dina kursi. Anu katilu gendut, gede beuteung saperti anu reuneuh. Contoh kalimatna Pak Otong mah beuteungna gendut. Harti gramatikal nyaeta harti anu timbul lantaran patepung wangun gramatik saperti morfem kecap rasa jeung sajabana. Contoh harti kecap gramatikal lantaran patepung morfem boh morfem bebas atawa kauger. Anu kahiji ditambah angeun sama dengan diangeun ngandung harti dijieun. Contoh kalimatna kangkung teh geus diangeun ku pamajikan. Anu kadia ka ditambah diuk ditambah an nyaeta kadiukan ngandung harti teu dihaja atawa kakeunan ku pagawean. Contohna endog teh beupeus kadiukan ku jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastapun Nur Aida ti Prodi Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah. Di dieu simkuring baris ngadugikeun materi anu salajengna nyaeta aya parobahan harti. Harti dina basa teh mindeng barobah. Aya 5 perkara anu jadi panglancar kana parobahan harti nyaeta nu kahiji mibanda sifat barobah, nu kadua dina basa sok aya wangun samar, nu katilu dina basa sok aya wangun anu mibanda harti, nu kaopat dina basa sok kajadian leungitna dadasar, jeung nu kalima nyaeta ayana struktur leksikal. Nah, teras di dieu aya ngalegaan jeung ngaheuretan. Basa teh terus mekar ngindung ka waktu mibapa ka zaman. Dina kamekaranana ngalaman rupa-rupa parobahan, kecap-kecapna oge henteu angger. Aya anu leungit, aya anu anyar.
Aya nu ngalegaan hartina, aya oge nu ngaheuretan. Contona dupi bapak teh kawit ti mana. Contoh nu kadua, Kang Dadan keur apel ka Teh Titin. Nu katilu, salaku bangsa Indonesia, urang ngarasa kaleungitan ku wafatna Ibu Tin. Nah, di dieu aya kecap bapa, apel, jeung bangsa. Mibanda harti anu ngalegaan. Maksudna ngandung harti anu leuwih lega atawa jembar ti harti samemehna. Kecap bapa asalna teh sesebutan anu patali jeung pancakaki. Kiwari kecap bapa dipake jadi kecap gaganti ngaran kalalaki anu pantes dihormatan jeung diajenan. Kecap apel asalna dipake pikeun ngumpul pikeun di absen. Kiwari kecap apel teh dipake pikeun nganjang ka imah kabogo. Saterasna aya kecap bangsa. Asalna ngandung harti turunan atawa rundayan. Kiwari kecap bangsa teh ngandung harti jalma anu sanagara, sanubuana atawa saasal. Malah sok dipake oge pikeun sagolongan sato tutuwuhan jeung sabangsana. Salajengna aya ngaluhuran jeung ngahandapan. Parobahan harti oge aya anu ngaluhuran ajen tina harti samemehna. Aya oge anu ngahandapan, upamana bae tadina dipake pikeun ka sato, ayeuna dipake ka jelma. Anu tadina dipake kaluhur pangkatna, ayeuna bisa oge dipake ka jelma biasa atawa rakyat biasa. Contona nu kahiji, Ibu Dewi Sartika teh pahlawan kaum wanita. Contoh nu kadua, abdi oge hoyong sapertos anjeuna. Contoh nu katilu nyaeta urang ngabantosan heula buya sakedap. Nah, kecap-kecap wanita abdi jeung buya kaasup kana kecap anu ngaluhuran hartina. Kecap wanita mangrupakeun sesebutan kasato bikang. Kiwari dilarapkeun ka jelma malah ajena karasa leuwih luhur batan awewe. Kecap abdi asalna tina bahasa Arab anu hartina hamba sahaya. Kiwari dipake pikeun gaganti ngaran jelma kahiji tur karasa leuwih luhur ajena batan kuring atawa dewek. Kecap buya asalna tina bahasa Arab abuya anu hartina bapak kuring. Kiwari dipake pikeun sesebutan ka lalaki anu pantes dihormatan. Saperti Buya Hamka, Buya Ismail Husein jeung sajabana. Sakitu anu tiasa dipaparkeun ku sim kuring, materi salajengna baris didugikeun ku Fitri Yohaeni. Nah, materi salajengna nyaeta ngeunaan hubungan harti. Hubungan harti dibagi deui jadi 3 bagian. Aya kecap saharti, kecap sabalikna, sarta kecap sangaran. Ayeuna urang medar heula kecap saharti. Kecap saharti teh sarua jeung sinonim, nyaeta kecap anu mibanda wangunna anu beda tapi hartina sarua. Contona, dina kalimah kahiji nyaeta kalimahna urang kudu ngaajen ka guru. Kalimah kadua nyaeta urang kudu ngahargaan guru. Nah, dina 2 kalimah ieu aya kecap ngaajenan sareng ngahargaan. Nah, ngaajenan di dieu sarua hartina jeung ngahargaan. Aya contoh sejenna deui nyaeta kalimah kahiji Fitri tulisana alus. Kalimah kadua Fitri tulisana HD. Nah, kecap alus di dieu sarua hartina jeung HD. Materi nu kadua nyaeta kecap sabalikna. Kecap sabalikna disebut oge antonim, nyaeta 2 kecap atawa leuwih
anu miboga unsur atawa ngandung harti lalawanan. Contona kalimah kahiji nyaeta imah teh suhunana jangkung. Kalimah kadua imah teh suhunana pendek. Jadi tos katinggalnya lalawanan atawa antonim tina jangkung teh nyaeta pendek. Nu katilu nyaeta kecap sangaran. Kecap sangaran di dieu disebutna hiponim. Nyaeta dua kecap atawa leuwih anu diucapkeunana sarua tapi miboga harti anu beda. Contona kalimah kahiji nyaeta nepi ka babak rengse anu kahiji Persib unggul 4-0. Kalimah kadua keun wae tuur babak mah nu penting ulah potong sukuna. Nah, jadi tos katinggalnya masing kecapna sarua dina kalimah hiji jeung kalimah dua tapi miboga unsur atawa harti anu beda. Dina kalimah kahiji babak di dinya teh hartina ronde atawa bagian. Sedengkeun dina kalimah kadua babak di dieu teh hartina lecet kulantaran kagesrek. Ayeuna urang lajeng kana materi salajengna. Harti dina basa Indonesia disebutna makna. Makna mangrupakeun bahan pokok kajian semantik. Makna leuwih nyoko kana naon anu dihartikeun sarta naon anu dimaksud. Numutkeun tarigan keur taun 1885 anjeunna ngabagi makna jadi dua jenis. Anu kahiji nyaeta makna leksikal mangrupakeun makna anu aya dina kamus. Anu kadua nyaeta makna struktural atawa gramatikal marupakeun makna anu timbul tina akibat hubungan antara hiji unsur jeung unsur sejena anu aya patalina jeung morfem, kecap, prasa, klausa sarta kalimah. Aya oge anu disebut makna sosial atawa makna kontekstual marupakeun makna anu leuwih nyoko kana konteks jeung teks dina ngamaknaan hiji hal. Nah, numutkeun sausur, makna mangrupakeun konsep anu aya dina tanda linguistik. Anjeunna oge ngabagi tanda linguistik jadi dua bagian. Aya anu dihartikeun, nyaeta mangrupa makna anu kabentuk tina tanda sora. Anu kadua nyaeta aya anu mangrupa ngahartikeun, mangrupakeun makna anu kabentuk tina fonem basa. Ku kituna tiasa dicindekeun yen dina tanda linguistik teh ngawangun atawa eusina ngeunaan unsur sora jeung makna. Mangga materi salajengna bade didugikeun ku Raka Pajarullah. Salajengna aya kekecapan atanapi kosakata. Nu kahiji wangunan kekecapan. Istilah kekecapan asalna tina kata kecap nu hartina kaucap kaomongkeun dirajek ku Dwi Purwa binarung rarangken tukang an. Kecapna sorangan ngandung harti bagian kalimah anu bisa madeg mandiri sarta ngandung pangartian nu tangtu. Sajalantarahna kekecapan teh nyaeta kecap-kecap anu geus jadi kailaharan atawa kecap-kecap matok anu geus jadi ucapan kebiasaan. Dina bahasa Indonesia mah kekecapan teh disebutna kosakata. Numutkeun KBBI, kosakata nyaeta harti kecap, gundukan kata atawa kecap anu sarua hartina. Kekecapan nyaeta kecap-kecap atawa gundukan kecap anu geus jadi omong-omongan atawa kailaharan hartina langsung atawa henteu ngandung harti injeuman. Kekecapan ilaharna mangrupa kaayaan hiji jalma, ngaran tradisi kagiatan, atawa kecap-kecap nu geus jadi kailaharan. Kekecapan meh sarua jeung babasan atawa bisa disebut setengah babasan atanapi semi idiom.
Kekecapan jeung babasan mibanda sasarwaan nyaeta pada mangrupa kecap kantetan atau gundukan kecap. Bedana kekecapan mangrupa gundukan kecap anu geus jadi kailaharan tapi teu ngandung harti injeman. Ari babasan mah mangrupa gundukan kecap nu geus jadi kailaharan bari ngandung harti injeman. Contona anu kahiji dinangna nengne nu hartina dipiara atawa dipikanyaah pisan. Kadua teu eleh geleng hartina teu eleh kakuatan. Dumasar kana katerangan di luhur, kekecapan teh mibanda sawatara ciri diantarana wae kahiji kekecapan mangrupa kecap atawa kantetan kecap. Kadua, kekecapan geus jadi ucapan kailaharan atawa kebiasaan. Nu katilu, kekecapan umumna henteu ngandung harti injeman. Jeung nu kaopat, kekecapan bisa disebutkeun satengah babasan atanapi semi idiom. Salajengna aya kabeungharan kekecapan. Ieu dihandap diberendelkeun kabeungharan kekecapan anu aya dina basa Sunda, diantarana nyaeta contoh kahiji aci acining hartina sajati. Nu kadua adep hidep hartina kumaulan kasalaki. Nu katilu adigung adiguna hartina adigung kacida. Sakitu anu tiasa dipedar ngeunaan materi harti jeung kekecapan atanapi makna dan kosakata ti kelompok hiji. Kirang langkung nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.